Aduh, aing baru gimana tuh gerak ieu cenah mangan elewe jeung ele kumaha cenah teh? Teuing anjing aing oge aneh. Oh, ek teh elek kumaha batur mah latihan mengbal anjing ari urang latihan renang hulu ruksak. Eta bangus melirem euy. Tong asal euy sih teh ngomong teh nyindiran aing lain. Hareupeun wani mah hareupeun. Ya kasada euy mulai pelatih terbaik di dunia mah. Cek inungna eta oge. Naon maksudna mau inung aing tengkurak? Lah, aku boga inung hiji ge. Oh, kitu-kitu ge inung aing lain inung maneh. Jurig teh bisa larepet sih teh ha. Introspeksi diri angguran malin kalakara ribut. Naon nu salahna? Keur mangges ele mengbal opat hiji. Cek aing geus bogo salah pelatihna. Batur mah latihan mengbal ieu kalakar renang anjing. Ye, lin kitu. Maksud aing supaya bisa mengatur pernapasan. Alin kalakar ngatur pernapasan anjing teh karelap nu aya. Terus maneh nyalakeun ka urang gitu. Oh, ada kasada euy ari teh ke pelatih mah. Ka tukang ciloknya. Geus atuh geus lah urang salah. Aya nomor orang latihan dewe bebeakan yang Sabtu. Kudu maksimalnya. Tapi asal ulah aya renangan enaon atuh latihan nyamuk. Oke, dihapus kurang na jadwal. Tah mun kitu atuh ti mah. Iya teh nama ke tinju cenah kumaha teh? Ye, sia mapan minggu hareup teh pasti ele deui. Ayeuna mah main bongol eta kurakna ka kokera. Hah?